maneh anu ngopot hayam urang nu ngawasi. Hai, hai, aman teu? Hai. Siapa mana nyawa yakican uwi terbiasana uwi. Bejo karek baik gawe Itu bener itu bejo karek uis tuh. Kumaha ye? Mana? Itu. Urusan aing. Bener nya. Urusan aing. Siap. Urusan aing. Kirain barudak. Mang. Iya. Iya. Ayang. Waduh, beres mantep euy. Ini anjing. Beneran ya teh. Aduh. Tapi yang hiji kan pimpin oge. Ngomong wae. Mana tuh, Bang? Yang di mana? Ya. Aing buka duit aing mah. Beres. Nah, udah. Yang diukur tuh. Ayam negeri. Ayam kampung aja. Ayam negeri. Tuh. Yang. Guys, coba warag. Orang panggilannya. Ya, Bang. Ya, lanjut. Ikan karunya si nungguan. Aman. Yuk. Aman. Tuh si Aa uwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, balik. Tuh, neng usaha isuk jedur tapi kayak sore jebret. Kan menang duit 10.000. Wayah nawer kita tampi syukur teu kajeun tah. Nya, teu nanaon penting masing barokah. Yang tak salah ayeuna bade iba ka pamamula. Kurang mah heula lapar geus teu kuat. Aduh. Assalamualaikum. Salam, amang gitu kelebet. Bi, mang damang. Cari. Ceng, cager. Alhamdulillah, Bi. Damang. Syukur atuh cager mah. Kumaha? Ngalamar di PT Kual yang teka tarima teu? Nya eta, Bi. Teka tarima. Geus kembali sabar we jangnya. Oke geus milik urang mah da pasti bakal kapanggih ku kesuksesan urang. Dan naon cing sabarnya. Ieu da teu boga duit kumaha tuh ujang teh. Zaman kieu bade mah dek usaha-usaha naon. Da naon ge butuh modal. Bingung Bi, ujang teh ngerakeun sebenarnya mah pagawean cuma nganggur hungkul. Yeuh jang. Maneh teh hirup mah kudu perihela prihatin. Pembae batur rek ngomongnan kumaha ge. Yang penting mah urang teu kos batur. Ibi mah nitip ka ujang
sing jadi jelema jujur dipercaya ku batur teh ulah dilalaborakeun ulah dikecewakeun dudungan teh Jang. Tah dengekeun ieu maneh Jang. Pidoana we bi isukan ujang dek usaleuleuktikan jeung babaturan. Mudah-mudahan we kapangi kesuksesan ujang atuh jang sehari popoe lah sehari-hari gitu. Minta doana we nyabinya. Da aku maha kolot duana geus eueuhapan naling ka ibi atuh nanaon ge. Nyabi nuhun. Didoakeun Jang ku ibi mah hampura ibi sok nyare kuani nyare ka ujangnya. Dan kunaon mudah-mudahan ujang bisa angkat derajat keluarga najan min Bapak geus oge. Karena orang berudak. Cuk. Ngopi. Iya saya Cuk. Cuk lah. Kerdeng dek Cuk. Aduh, nah, abang kena pengangguran. Bae tuh Cuk, bae tuh Cuk. Anggur naon tinggal ke ngarokok pemainnya nang. Rokok naon ieu? Enggak sih mah Aki wae. Ayo, Merah putih. naon. Ate ojo teh ngomong naon teh pengangguran. Pengangguran teu pusing pengangguran, Cuk. Dokter geus aya. Naon deui? Presiden polisi geus aya. aya. Ieu ciri-ciri budak anu Cing ngelek. teu boga masa depan. Anjing ngelek. Kalau Bang ngomong Ucu Mah mah. ngomong geus mah. Dak. Cuk. Ai luhur di tiung, ai kunaon handap Cuk kitu. Iya ring euceum mah panan menutupi ieu teh ya. Masa naon, Cuk? Supaya teu katempo. Sengit. Hah? Sengit. Sengit naon? Sengit seblak. Iya. Percaya mah jang geus nya, rek balik heula. Can nyangu di imah. Jangan. Makan. Nuhun Cuk. Mabok kali ditubang motor kuat. Aing kayak masih kardun aya anjing kardun boga motor anya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dun boga motor anyar Karek turun bieu peuting. sir Mulus ya? ade euy Ade-adenya. mana meuli motor dun Meuli atuh. anjing aing meuli HP dun Nya apa? heueuh Nu anyar eta nya. anyar dun ngali Oh iya bener keluaran ayeuna Heeh. bener halus. Mantap. ieu motor mau beli berapa dun Sabaraha? 152.250. Ah, semua Ih, mantep pisan dun ih halus knalpotna dun anyar dun urang bae tong minjem dun Ayo. mangkat gawe bareng heuh dun kapos ya Kemana? Barudak? Ayo. aya loba pengangguran dun bener Urang urang nemongkeun motor anyar. bener anjing tembongkeun ka barudak dun Ayo. gaskeun dun Ayo gas. ayo Tundurkeun heula atuh. bener. Ih, dun halus dun motornya dun euy Gaya gitu. Anjing kadun ya. Ieu motor saha? Motor aing. Bener batur sukses. Mantap. Karena pengangguran mah moal boga euy motor kieu mah. sabaraha ieu hargana euy Moal kebeuli kudu pengangguran mah. aduh mau mampu Beres jeung bos mah hese. bener Bener. tuan atuh hareurin Biasa tuh bos. meni hareurin Rokok ieu, dak tah rokok nu kieu urang mampu euy. Anjing, nak rokokan. Ih, tah rokok mah. Ih. Aduh, aing mah euy.
Kitu-kitu ge ada teh cinta Indonesia merah putih ulah sama. Sabaraha ieu nu kieu ge. Mahalnya. Eta Dun. Teu rokonan itu. Kakarek ningali urang mah Dun. Merah putih ya teh ulah di Cinta Indonesia. Naon pas kitu. Sabaraha rokok nu kieu ieu pasti mahal. Geus moal kabeli, geus moal kabeli. Lain cenah ye. Gaji gede euy gawe euy. Beradun, kau kan beli motor Dun. Beli motor kieu urang. Oh bener euy halus motor mah Gila gila. tuh. Eta. Terus ya, Ih, urang gawe menang motor tuh. Iraha urang boga nu kitu euy. hayang urang ge. Cik atuh sugan we atuh aya lowongan keur urang, Milu-milu urang urang ngilu. Aya eueuh. Geus moal ka ieuan lah, geus moal ka duitan kumaraneh mah. Emang kudu make duitnya mah enak suka we. Ayeuna mah zaman ayeuna teu pake leuleur mah. Moal asup Teu pake leuleur pasti seret seret pisan. Kumaha tuh euy urang Ya, bener oge namanya neangan duitnya pakai duit. pasti. Lieur aing kan hulu da. Kontak mah urang jeung si Kardun Dun, tereh gawe. Tabra poe Dun langsung katarima Dun. Leuleur. Oke, ayeuna motor teh cash. Nya kes atuh sok ngalebekna keur kes ieu mah. Oh, lain biasa kade cash menang nganju. Supaya ngomong teh. Mangga teh. Teh. Eta sa kakarek meninggal. Oh iya Rai Abdi. Rayi di mana? Rayi gaduh rayi teh teh. Oh, di Bandung. Hadiah lah tuh teh, hadiah teh. Gila guys ya. Gila Dun. Ih, anjing gila. Aduh. Masa depan. Masa depan. Kurang cirian. Lain kuat kang ngelai gitu mana Blay? Cing, pate heran nya Allah. Mulus rahayu berkas alamat teh nu kitu. Oh, nu kitu ngaranna. Nu kitu. Teu pantes cek aing mah Dun bogohan lagi ka arah aing eta mah. Itu dah aing mah boga motor alus mana mah pengangguran. Masih moal bogohan. Baekeun nya. Heuh nya. Kudu sadar diri Blay. Tanyakeun heula ka awewena. Sok pani ditanyakeun Dun. Nah, Bogot tanyakeun. Resep teu. Resep ka mana anu lanceukna apa adina? Dua nana. Nya Adina, Adina, tapi lanceukna oge engke lamun jadi jandanya. Kela. Urang lanceukna kemae, adina mah geus bae lanceukna we urang. Oh, lanceukna wae. Lanceukna wae. Adina wae. Adina geus- mah kok saha. Aing Blay eta geulis yang ngelai. Teuing. Ningali awalna teh anjing bau. Kuku mah Dun geuleuh eta Blay. Geuleuh. Tapi ka saleterna. Nah, aing karasa euy. Teh, telepon anu nelpon. Hah? Teh anu Oh, nelpon. telepon. Gandeng. Mulai gandeng ya. Saha eta? Halo. Halo. Beb aing icing ulah gandeng. Aing ulin kieu teh di teleponan wae ku bebeb. Perhatian teh. Ya halo. Gimana Bapak? Ini mohon maaf dengan PT Ember Bocor mengenai tagihan angsuran yang sudah nunggak. Iya, bagaimana Bapak? Bapak sudah menunggak selama 3 bulan. Bila mana belum diselesaikan, pihak perusahaan akan mendatangi tempat Bapak. Tolong segera diselesaikan ya. Iya enggak baca juga nu nyabokin. Tagihan goblok jadi bayar. Aing sugan teh mungkin aing Dun. Aduh anjing, ieu mah. Kumaha Dun? Sama ngerang-ngerang geng aing mah. Sugan teh mungkin aing Dun. Itu aing jadi arakeun deui. Kan bayar Dun. Iya, itu bayar. Ini berat duit ke mana Dun? Bapak jelas. Kumaha Dun?